Tah memang ieu anu dipikasieun ku urang-urang sadaya teh. Sanes urang mah kan masih rada tebih. Tapi kan dampak senjata nuklir eta nu nyumpingkeun radiasi kan ka jalma-jalma anu aya di sakuliah dunia ieu. Ronde nu pamungkas nyaeta sadaya jalmi kedah parantos nguping. Sanes nampi tapi nguping. Kalinduan hate tegalidir tetep percaya ka Yesus najan nyorang lara dihina tunggara lantaran iman ka Yesus hate tetep regreg pageh sanajan bari dipepeh teu unggut kalinduan hate tegalidir tetep percaya ka Yesus najan nyorang lara dihina tunggara lantaran iman ka Yesus hate tetep regreg pageh sanajan bari dipepeh regreg pageh najan dipepeh satia najan dihina tigin kana janjina sabab pasti ginanjar kasalamatan regreg pageh najan dipepeh satia najan dihina tigin kana janjina sabab pasti ginanjar kasalamatan. Waduh. Hatur nuhun, raoseun pisan ieu. Haleuanganana ku juru kawih Ibu Rita dipiri ku kacapina Kang Willy. Aduh. Sampurasun pamiarsa sadaya tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan. Mugia lagu anu neme disangakeun kangge pamiarsa tiasa janten pangbebrahmana ngajajabkeun obrolan anu bakal dicarioskeun dina Gentra Kahuripan dinten ieu. Gentra Kahuripan dinten ieu bade nyanak judul Ramalan Akhir Zaman. Tah kumaha sikap urang dina mayunan akhir zaman anu tos leres-leres aya tanda-tandana atanapi ciciren-cicirena dina kahirupan urang. Di sagedengeun simkuring aya Kang Willy anu tadi janten pamirig lagu anu name didugikeun, aya Ibu Rita anu janten juru kawih, oge aya Pak Adang anu janten narasumber urang, ke urang tiasa ngobrolnya perkawis akhir zaman ieu. Pamiarsa upami urang ningal kayaan zaman ayeuna, peperangan di mana-mana, komo deui di daerah Timur Tengah mah. Peperangan teh sanes ngirangan, tapi malah nambihan. Oge di Eropa seueur masalah-masalah anu dipayunan ku sababaraha nagara ieu. Panginten di urang oge aya sabaraha masalah kapaseaan atanapi naon ningal kayaan zaman dinten ayeuna. Tah pamiarsa panginten obrolan ieu tiasa nyiapkeun urang. Kumaha urang dina nyikepan kaayaan zaman ieu anu tos jelas-jelas ieu teh waleran atanapi panyumpon dina ramalan akhir zaman. Padang, Mohon kumaha. Upami urang ningal kaayaan ayeuna. Mohon. Cobi tiasa pangeceskeun teu ramalan akhir zaman ieu miturutkeun pangandika Gusti. Leres. Tangtos urang kedah dumasar kana pangandika Gusti nya. Margi da jalmi mah saha nu terang kitu nya. Enten kumargi kitu hayu urang tinggal dasarna pangandika Gusti dina Matius 24 nya. Matius 24 ngawitan ayat anu ka 3 ngawitan ayat anu ka 3 dugikeun ka ayat ka 14. Matius 24 ayat 3 dugi ka 14. Yesus ngareureuh di Gunung Jetun. Murid-murid jalamperkeun teu jeung sasaha deui.
tuluy miunjuk. Mugi diwartoskeun anu tadi disaurkeun teh iraha pijadieunana. Kitu deui perkawis pisumpingeun Bapa engke sareng akhir zaman kumaha galagatna. Waler Yesus, maraneh sing iyatna ulah beunang kaperdaya. Sabab engke bakal loba anu ngaku-ngaku, kami Kristus, juru salamet. Loba nu bakal katipu. Maraneh bakal ngadenge dur-durna perang di nu deukeut, ngadenge beja-beja perang di nu jarauh, tapi ulah sarieun. Pasti eta teh baris kajadian, tapi lain hartina geus kiamat. Bangsa-bangsa silih perangan, negara-negara silih tarajang. Bala kalaparan jeung lini di mana-mana. Eta kabeh kajadian kakarek ngamimitianana, ibarat mimiti nyalingitna kanyeri nurek ngajuru. Geus kitu maraneh bakal ditangkep, disarenkeun sangkan disiksa, dipaehan. Bakal dipika geuleuh ku unggal jelema dumeh anut ka kami. Zaman eta bakal loba anu murtad, silih hianat, silih pika geuleuh. Nabi-nabi palsu barijil, loba anu bakal kasasarkeun. Ku nerekab-nerekabna kajahatan, jelema-jelema teh nepi ka leungit kanyaahna. Tapi sing saha anu tabah nepi ka panungtungan bakal dirahayukeun. Geus kitu ieu Injil kasalametan anu martelakeun hal karajaan sawarga bakal diuwarkeun ka sakuliah dunya. Kadenge ku unggal jelema geus kitu kakara datang poe kiamat. Janten ieu totonde numutkeun pangandika Gusti anu kurang tiasa katinggal. Janten nu kahiji nyaeta urang tiasa ninggal, urang rada wincik sakediknya supados tiasa katinggal. Ngawitan ayat ka-4. Maraneh sing iyatna saur pangandika Gusti ulah beunang kaperdaya. Janten hiji kaayaan anu tina kecap kaperdaya wae urang tos eces. Naon maksudna? Hartosna dina mangsa-mangsa ngawitna kawitan ayeuna tug dugi ka payun baris kajantenan hal-hal anu tiasa nyasabkeun jalmi. Ta ieu pangandika Gusti teh didasarkeun dina obrolan Gusti Yesus sareng murid-muridna perkawis pisumpingeun anjeunna kadua kali sareng perkawis cariosan Gusti Yesus mangsa harita Gusti Yesus nyangemkeun. Hiji mangsa cenah ieu gedong pangeran waktu harita gedong fisik nu aya di ditu di Israel di Yerusalem yang bait Allah urang kenalna eta teh ngadeg keneh. Saur Gusti Yesus cenah aya mangsana engke moal aya hiji batu oge anu numpang dinu batu nu sejen. Tah saur Gusti Yesus saur murid-murid teh ira kajantenana. Salah sawios garagat zaman teh salah sawiosna eta. Urang kelompokeun aya tanda-tanda anu disangemkeun dina Matius 24 ya anu atos kajantenan. Anu nuju kajantenan, anu baris kajantenan. Kayak urang tinggal bentenkeun mana anu atos, mana anu nuju, mana anu teu acan. Leres. Upami perkawis gedong pangeran atos tahun 70. Mohon. Waktu diurug-urugkeun 2000 tahun langkungnya. Mohon otos lami pisannya dugi kadang ayeuna pan teu ngadeg deui nya. Mung sapalih nya aya tembok kita nu aya keneh aya sisi tapi secara keseluruhan mah hancur teu aya nu nyesa leres tos kacumponan kitu nya. Ayo urang lajengkeun deui ka dieu nya ayat 5. Sabab engke bakal loba anu ngaku-ngaku kami Kristus juru salamet. Loba anu bakal katipu. Ieu tos kajantenan atos aya. Namung loba nu bakal katipu atos aya oge nu katipu tapi teu acan sakumaha nya. Di sisi sanes ieu nu leres-leres ngaku-ngaku yen anjeunna Gusti Yesus teu acan sumping. Teu acan sumping oge margi Anu disebat antikris teh. mohon disebatkeun kitu. Namun anu leres-leres ngebrehkeun anjeun kitunya yen abdi teh Kristus leres-leres teu acan nya. Name aya anu nyangemkeun salaku nabi, nyangemkeun salaku jalmi anu kenging paningal khusus ti pangeran, aya atau seueur. Aya kantos nu ngetang-ngetang dina tahun 1888 cenah baris ieu. Aya sababaraha urang nu ngangkeng-ngangkeng seueur nu kitu mah.
Namun tengangken salaku anjeunna teh Kristus. Engke baris aya jalmi anu ngangken anjeunna Kristus. Margi Kristus teh hartosna juru selamet nya. Supados sadayana biluk, tapi eta teh nipu. Da moal aya Kristus sejen. Baris kajantenan. Nu model kitu. Nu salajengna maraneh bakal ngadenge durderna perang di nu deukeut, ngadarenge beja-beja perang di nu jarauh, tapi ulah sieun. Pasti eta teh baris kajadian, tapi lain hartina geus kiamat. Kumaha tah perkawis ieu? Kantos ngadangu, Kang Willy. Mohon. Kapungkur aya perang teh? Kapungkur aya. Iya leres. Di kapungkurnya di zaman Leres, perang teh ti zaman peperangan mah aya. Dinu deukeut cenah saurna teh. Disabudeureun urang kapungkur ge pasti aya perang. Tinu jauh urang nguping, tadi disangemkeun di Timur Pangjajab di Timur Tengah cenah, tebih ke Timur Tengah teh nya. Tapi urang ngadangu. Terang martosna perang, duwi kadangat ayeuna teu acan liren. Sabaraha nagara eta aduh seueur pisan. Aya oge perang anu teu acan kajantenan. Contohna kabijakan nuklir Rusia. Eta tos aduh pikasieun. Perkawis negara-negara anu nya sa blok sareng Rusia upami diganggu ku saha wae salah sawiosna cenah. Upami disederhanakeun mah Rusia moal asa-asa baris nyerang eta negara. Memang iya anu dipikasieun ku urang-urang sadaya teh. Sanes urang mah kan masih rada tebih. Tapi kan dampak senjata nuklir eta nu nyumpingkeun radiasi kan. Ka jalma-jalma anu aya di sakuliah dunia ieu. Naon deui misalna? Patali sareng dunia ekonomi tapi oge ngagareuwahkeun gitu nya. Upami janten proyek terusan Thailand. Baris dibuka sakumaha ilaharna terusan Suez kangge perdagangan. Tapi eta teh baris janten pacengkatan 3 nagara saanteunan warageung. Upami diteraskeun teh. Upami pacengkadan tangtos tiasa ngabalakuarkeun perang. Teu acan kajantenan. Janten aya nu atos, aya nu teu acan. Hayu urang lajengkeun deui. Ayat ka-7. Bangsa-bangsa silih perangan, negara-negara silih talajang. Leres? Aya bangsa-bangsa. Leres. Atos kajantenan? Atos. Nuju kajantenan? Leres. Sa kapayuna baris aya oge. Margi teu sakedik nya sumber konflik atana dina ieu mah sumberna pacengkadan teh teu sakedik seueur pisan. Boh kabijakan ekonomi, boh sagala rupa. Tiasa leres-leres nyumpingkeun permasalahan eta. Leres. Nu salajengna di dieu bala kalaparan jeung lini di mana-mana. Bala kalaparan aya keneh. Di negara-negara anu teu acan kalebet di negara berkembang tebih-tebih ka negara maju mah. Negara miskin masih seueur keneh. Urang tiasa terang sababaraha negara di Afrika. Malihan data ayeuna kan eta mah kan sistemna tos online nya. Leres. Janten upami ninggal di data anu nyeratkeun di mana kejadian gempa analini eta hampir unggal dinten. Waduh, sadintena teh puluhan eta teh. Leres. Janten memang tos caket. Nah, kamari di daerah urang ye. Leres. Di Sukabumi geuningan. Leres pisan. Eta taneuh dugi kok ngegebros. Waduh pikasieun. Leres madang punten. Banjir cah dengdeng cenah saurona Sunda mah. Banjir bandang cah dengdeng. Eta teh totonde sadayana. Aya nu atos, aya oge anu bakal kajantenan. Hartosna ieu pangandika Gusti leres pan. Leres pisan saur disangamkeun Gusti Yesus. Urang lajengkeun deui ayat 8. Eta kabeh kajadian karek ngamimitian ibarat mimiti nyalingitna ka nyeri anu rek ngajuru. Ngamimitian. Wah, ieu mah nu terang mah burita. Burita mah tangkos ngalaman nya Bu nya. Bu gaduh murang kali ya pan. Saberasa sih ta Bu ngaraos eta? Kumaha ta mimitina nyalingit teh? Tuh alim deui tah. Berarti nyalingit teh teu gampil. Ieu teh namanya nyalingit, namanya ngamimitian. Teu acan puncakna tebih meureun nya. Waktos pun bojo ngababarkeun murang kali pun anak anu kahiji mah dugi ka langkung 3 jam.
tinyalingit dugi ka babarat teh. Eta teh dina kaayaan nyeri anu langkung lami, langkung tarik. Margi sadayana dibabarkeun normal. Janten kabagjaan seru kangepun bojo mah ngarasakeun kanyerian teh kabagjaan sakumaha. Ieu Gusti pan lengkap jadi istri teh yeuh cenah. Ngarasakeun nyerina, tapi pamagetna moal sangem. Abdi ge moal sangem nya. Ayo urang teraskeun deui. Geus kitu marane bakal ditangkep, diserenkeun sangkan disiksa, dipaehan. Terus kajantenan teh atos aya nuju oge dina mah aya kan. Nuju oge. Warta-warta Sababaraha wargi-wargi anu percanten ka Gusti anu hirupna leres-leres tos seueur nu ditewak. Sanes margi kalepatan. Tapi margi iman seueur. Di kapungkur sanes ayeuna hungkul, engke mah beuki meuweuh. Kapayun mah beuki luhur, beuki ningkat gitu nya. Hal-hal model kieu teh. Salajengna para wargi urang ningal bakal dipikageuleuh unggal jelema dumeh anut ka kami. Sanes margi maling, sanes margi urang ceceremed, sanes margi urang budi basa teu sae, tapi margi anut ka Gusti. Dipikageuleuh. Berarti teh kaayaan nyatanya. Kaayaan nyata. Anu atas kajantenan, nuju kajantenan, kapayun oge. Urang ge teu terang, ayeuna urang tiasa suka bunga dikil, tapi kaayaan enjing pageto teu terang. Bisa dipangaruhan ku kaayaan politik nasional, politik daerah, tiasa global oge, tiasa mangaruhan. Gitu. Seueur hal anu tiasa jadi pamicuna lah kitu nya. Salajengna zaman eta bakal loba anu murtad, silih hianat, silih pikageuleuh. Murtad hartosna ngantunkeun Gusti. Kawitna percanten janten teu percanten ka Gusti. Ku seueur hal, naha boh ku beratna mayunan kahirupan, boh ku beratna ninggal kaayaan, ngantunkeun Gusti. Ya. Hianat teh tega telenges. Ayeuna mah anu midamel kajahatan teh sanes jalmi tebih. Ya. Dina bahasa Indonesia aya paripaos ngagunting dina lipatan. Dina bahasa Sunda aya paripaos meurepan di jero pesak. Di payuneun mah sae, tapi dina pesak dinu saku mah ngamusuhkeun sia. Nah, ieu teh hianat, sikap-sikap hianat model kitu. Baris aya. Nabi-nabi palsu barijil loba anu bakal kasasarkeun. Nabi palsu jalmi anu ngangken gaduh naha wangsit, naha wasiat khusus, rupi-rupi bakal barijil. Sanes ngirangan bakalan seueur, langkung seueur. Loba nu kasasabkeun, jalmi-jalmi nu kasasabkeun ku model kitu. Tadi tos disabit sakedik tahun 88, tahun 2012 oge kajantenan. Ya. Aya tahun 8 genep kantos oge aya sababaraha sareng seueur di tempat sejen balihan di nagri urang oge nya kajantenan model kitu. Loba anu bakal kasasarkeun saurna ku nerekab-nerekabna kajahatan jelema-jelema teh nepi ka leungit kanyaahna. Ieu kajantenan teh kajahatan rek. Cobi tinggal kaayaan ayeuna. Aya kajantenan mung ukur diejek ku murang kali. Eta murang kali dugikeun disiksa. Bujung sanes mung disiksa. Ditelasan. Aya 3 murang kali ku hiji pamuda mung diejek. Wah, gampil. Padahal mah teu tebih. Murang kali nelasan ka pamuda nelasan, ka ninina oge. Waduh. Ya nu anom keneh tiasa nelasan ramana, ninina dugi ka ibuna oge hampir pan. Nerekab model kitu. Sanes ngirangan. Upami urang emut mah kantos urang oge ngabahas perkawis kajahatan dina widang seksual oge seueur pisan. Jadi lain langkung sae tapi tambah sapetos parah ya. Jalmi teh ieu kaayaan anu disanggемkeun ku pangandika Gusti. Nerekab saurna teh. Jelema-jelema teh nepi ka leungit kanyaahna. Leungit kanyaah teu kagungan kanyaah. Henteu tiasa ngabentenkeun wargi bujang-bujang sasami mah wargi nyalira ge benten sareng pedaran sateu acana. Nuku urang dipedar
kanyaah itu janten ciri leungit kanyaahna tapi sing saha anu tabah nepi ka panungtungan bakal dirahayukeun urang kedah labah geus kitu ieu Injil kasalamatan anu bakal mertelakeun hal karajaan sawarga bakal diuarkeun ka sakuliah dunya kadenge ku unggal jelema geus kitu kakara datang poe kiamat totonde nu pamungkas nyaeta sadaya jalmi kedah parantos nguping sanes nampi tapi nguping perkawis uaran beja kabungahan Injil karajaan nyaeta perkawis rarancang Gusti nuku urang disangemkeun dina pedaran sateu acana Gusti mika asih mika nyaah ngintunkeun putrana kangge nyalametkeun upami hal ieu tos dugi ka sadaya jalmi name saur Gusti panungtungan kanyataanna kumaha ayeuna atas dugi teh can leres nah ieu anu bade diteraskeun ku abdi perkawis janji Gusti Yesus leres anu bade sumping anu kadua kalina mohon kumaha tah Mang Adang ieu naha aya bet sumping dua kali leres kadua kalina leres kan tos jelas eces dina pangandika Gusti anjeunna ngawitan sumping kan ganti Mohon, orok di pieling ku urang dina Natal ieu nu kadua kalina sami teu perana saya pisan sami teu perana saya ieu pisan tangtos ieu hiji kepastian upami bahasa Indonesia mah cenah kaniscayaan sumpingna Gusti Yesus kadua kalina teh pasti pasti pisan sateuacanna urang tinggal heula pangandika Gustinya dina Wahyu 20 ayat 11 dugi ka 15 pados urang buktos sanes mung saur abdi gitunya tapi saur pangandika Gusti dina Wahyu pasalna ka-20 ngawitan ayat 11 abdi ngaoskeun nya mangga geus kitu kaula nenjo hiji tahta gede warna bodas sarta aya nu nyalikan bumi jeung langit leungit ngejat ti payuneunana tru teu tembong deui langit leungit mohon dugi ka 15 oh dugi ka 15 kaula nenjo oge jelema-jelema anu geus paraeh gede leutik narangtung hareupeun eta tahta kitab-kitab dibaruka jeung aya deui hiji kitab sejen meunang muka nyaeta kitab catetan nu harirup eta jelema-jelema diputus hukumanana luyu jeung kalakuanana masing-masing sakumaha anu dicatet dina kitab-kitab tea laut nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemanana maot jeung alam maot nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemanana kabeh diputus hukumanana satimpal jeung kalakuanana geus kitu maot jeung alam maot digebruskeun ku lautan seuneu ieu lautan seuneu teh nyaeta paeh kadua jelema-jelema anu ngaranna henteu aya dina kitab anu harirup digebrus-gebruskeun ka eta lautan seuneu. Wah, kasieun. Kasieun pisan. Hayu ayeuna urang ulah museur kana totonde-totonde tadi. Sanes eta bagian urang mah. Saur Gusti eta mah keun bagian Gusti. Bagian urang mah yen hiji kanyataan yen ieu teh baris kajantenan. Urang kudu nyiapkeun diri. Malihan dina pangandika Gusti sejen, urang kedah pasti dijagrakeun dina pasal 20 etanya. Ya, urang dijagrakeun kana hiji penghakiman tos diaos tadi. Boh urang anu tos nampi atanapi nu teu acan. Nu tos nampi oge baris ditaros perkawis kumaha lalampahan urang salaku putra-putra Gusti. Tapi urang teu lebet dina catatan buku anu binasa. Urang mah dina catatan buku anu harirup. Nah ieu teh memang ku padamelana Gusti teh ya. Nu anjeunna janten kan sadaya manusia teh bakal dihakiman. Mohon leres. Tapi upami urang-urang nu tos percanten ka Gusti Yesus nampi anjeunna. Mohon. Tos aya pembela teh ya. Leres. Ya, getih-getih Gusti. Getih Gusti, salira Gusti. Tah eta nu baris nyampurnakeun urang, nu ngabelaan urang margi urang sayogi nampi Gusti. Tah ieu anu kedah langkung diemutan mah. Sanes urang ningal atotondena wah kieu-kieu riweuh kitu. Keun eta mah bagian Gusti. Ayeuna mah nu kedah janten patarosan urang kedah museur kumaha urang siap teu upami eta kajantenan. Carana kitu.
urang kedah nampi Gusti nyiapkeun diri kangge eta sapertos kitu. Cenah hartosna peran Gusti Yesus eta mah sanes engke sanes bade jadi panyalamet deui nya, tetapi tos benten malihan tos ngahakiman, tos janten hakim disanggemkeun di dinya aya tahta. Nya gambaran tahta teh geuning panginggihan singgasana raja. Nu calik inu tahta teh nya Gusti Yesus kumanten. Anjeunna mah salaku hakim alam dunya. Anjeunna nu baris ngahakiman, baris ngabentenkeun, yeuna percanten, yeuna anut, yeuna kitu. Urang sadaya teh jagrageun ka anjeunna. Sanes kangge nyalametkeun deui. Gitu. Tos benten. Tah paterosan ieu terakhir, Pak. Mohon. Upami urang tos jelas. Eces pisan tadi. Ana sikap urang kumaha tah, Pak? Mohon. Urang penting pisan ieu nya leres. Urang tinggal heula pangenika Gusti dina 1 Tesalonika 5 ayat nu kadua. Ku abdi diaoskeun. Aranjeun sorangan geus terang yen poe sumpingna Gusti teh taya nu nyaho cara maling ti peuting, cara paling ti peuting. Tah janten urang kedah terang naon nu dimaksud pangandikan Gusti ieu. Hartosna sanes urang museur kana totonde-totonde eta. Nu penting mah urang siap. Cara maling ti peuting. Ti peuting aya maling nu baris ngarampok rorompok urang, misalnya bumi urang, pan meureun teu bebeja. Nya, saha nu terang. Mun aya maling Pak enjing abdi bade ka dinya tabu sakieu, pan urangna ge tos siap. Tapi sawalerna sanes hartosna henteu aya bewara kitu, sanes urang cicing-cicing. Hartosna justru margi henteu terang, urang kedah langkung siap. Atanapi ninggal tatandon eta. Mohon. Oh iya berarti bakal aya ieu ya, bakal aya. Nah, kan kedah langkung siap. Gitu. Leres. Wah, ieu leres pangandika Gusti. Urang kedah siap. Uihna Kak dili urang nyalila. Upami teu acan nampi Gusti enggal tampi Gusti. Upami atos kantos nguping bewara Gusti tapi dikajeunkeun ayeuna mah alah kalire eta. Kedah percanten ayeuna waktosna. Aya hiji deui mangga Kang Willy aoskeun di 2 Petrus 3 ayat 11 ke 12. Ku sabab kabeh bakal dilebur saperti kitu, aranjeun rek jadi jalma kumaha. Kudu hirup bersih jeung sumerah ka Allah. Bari ngarep-ngarep kana eta poean Allah jeung ikhtiar supaya eta waktu teres cunduk. Dina poe eta langit bakal lebur di huru. Unsur-unsur jagat raya bakal ajur ku seuneu. Naon sang pangandikan Gusti sadayana baris lebur. Anu pentingna urang hirup kedah sakumaha sapagodo sareng pangandikan Gusti. Janten ieu sikep urang, salaku kacendekan urang patali sareng kumaha nyikepan totonde atanapi tanda-tanda galagat akhir zaman. Urang kedah nyiapkeun diri. Hayu nyaluyukeun hirup sareng Gusti. Sikep urang kedah leres-leres di payunan Gusti. Da urang mah teu tiasa kumaha-kumaha, moal tiasa ngahalangan, moal tiasa maksa supados sumping. Enggal sakumaha ngat urang pangemut urang kaoyong urang. Tapi sawalerna urang kedah sayogi. Aduh, hatur nuhun pisan ieu. Punten ieu bilih aya patarosan deui, tapi waktu teu cekap. 100 eces, Pak. Hatur nuhun. Pamirsa mung sakitu tepangan genra kahuripan dinten ieu mugia naon tos didugikeun kangge urang-urang sadaya, urang siap-siap upami ninggal tanda-tanda nu tos nyata boh di alamna, boh dina kahirupan urang sadi dinten eta ciciren Gusti Yesus bakal sumping anu kadua bakal ngempelkeun urang-urang sadaya. Gusti Yesus kaberkahan. Cag. Hatur nuhun.